A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam balian bin Makan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syaikhuna Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamil al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanah Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari summa ila khususan Kiai Haji Mama Pakih wa ila khususan Jalani radhiyallahu anhum Allahum dunubahum musolihim wa kurahim bil barakatimul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Mana anjana? Oh ya, kamari kan hikayat anu ditanya ku jawaban-jawaban Al-Qur'an nya. Atuh urang mau ngarti dijawab gitu mah. Urang mana? Oh, pan jawabna naon? Subhanallah di asra bi abilaila minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Itu jawabanna kan. Kan pedah anu nanya anaknya pinter, oh berarti orang Palestina gitu. Ya, betal muqaddas nah gitu. Kemarin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya jeung diriwayatkeun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat mungkin nambian rahmat sallallahu Gusti Allah alaika kang nyande masalah sareng kahormatan keselamatan. Annauna sanyanyana Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadauh Kangjeng Nabi la yastaghfiru limar'ati muti ati lijawjiha tayru la yastaghfiru yakin mangmentakeun hampura lil mar'ati ka awewe muti ati anu turut nurut li jawjiha ka salakina eta awewe naon atoiru pirang-pirang manuk. Waduh bagja awewe nu turut ka salaki we. Pamajikan anu turut ka salaki mah meunang panghampura bahkan manuk. Non mobil asup ya. Manuk mangmentakeun hampura keur jalma anu keur awewe anu turut ka salaki mah gitu. Jam'u ari toiru toirin jamakna tina tairu toirin mislu sahibin saperti lapad sahibin wa sahbin jeung lapad sahbin wa raqibin jeung lapad raqibin raqbin pil hawai di awang-awang di luhur cenah wal hitanu jeung pirang-pirang lauk cai jam'u khuwati jamakna tina lapad khuwatin wa huwa jeung ari hutin alazimi wa jeung ari hutin alazimu eta anu gede minas samaki tina lauk cai wala alal murada yang mudah-mudahan anu dikarepkeun aamu eta leuwih umum
bil mai dina cai wal malaikatu jeung malaikat pisamai anu aya di langit di awang-awang wasamsu jeung panon poe wal qamaru jeung bulan madamat dina salagi nanggung awewe ae mudata tegesna dina salagi dawamiha langgeng itu awewe piridho jawajiha dina ridho salakina itu awewe ya hese awewe nuturut ka salaki insyaallah ada mobil di sana kosa Pak Agung iya kosa Agung atuh omare ge mah amal sare di darorong cenah euy ngalekeun mobil tah bayangan mepet kana pantok di darorong kan hujan meureun mah yeuna di darorong habis nih ade cing eta wah pan hujan meureun emang tepurung capek deh pas mulang diri itu 3 rut di darorong astagfirullah ini si bapak kan nah saur Kanjeng Rasul katanya keur awewe mah ya ibadah awewe mah teu aya dinu paling utama jalan-jalan ibadah keur nu jadi pamajikan nyaeta iwati taat kanu jadi salaki turut tumut kanu jadi salaki gitu ngahargaan ngahormati kanu jadi salaki teh nya cek itu cek ieu kumaha cek salaki da ieu mah salaki teh ngasalkeun tuturkeun keun bae kesal di dunia nu penting selamat di akhirat dan pada ai zaman kiwari mah kadang-kadang embung turut ka salaki teh hayang bebas rasaan teh awewe teh nya akhir zaman teh kitu tah awewe teh salaki ngatur kitu embung diatur ku salaki teh heuh nya tah kitu naon pangna di neraka loba awewe tah ku ayana loba dosa kanu jadi salaki gitu kumaha cenah lamun ieu teh awewe teh turut cek salaki cicing rek aya dahareun rek eueuh saaya-aya aduh cenah ieu teh eueuh dengan kumaha digoreng-goreng sugan gitu cek salaki na pas malikeun nah nya cenah meureun teh aya rencang sang nya eta bade kaluar depan teh aya akang cenah teu diizina bebejan telepon teh diangkat wae cenah tak teu balanya gitu cicing we cek salakina cicing ada ayana lain nama pan cek salaki gitu yang pajiin jin wae jeung salaki teh itu ya orang kudu awewe mah wajib turut menjadi salaki lamun awewe turut tumut kanu jadi salaki sok sanajan hatena teu geunah sok sanajan pikiranna teu nyaman sok sanajan kumaha we ieu mah turut teh ka salaki naon turut ka salaki ku sabab diperintah ku Allah sarta Rasulna kumaha cenah lamun kitu teh turut teh kanu jadi salaki gitu diperintah ku Allah turut najan hate urang teu bebas salaki teh mah beda jeung batur salaki urang tetep mulyakeun da salaki urang pikiran urang teh mas paksakeun eta ya kumaha cenah lamun kitu teh la yastaghfiru lil mar'ati muti'ati li zawjiha yakin mang mentakeun hampura lil mar'ati pikeun awewe muti'ati anu taat li zawjiha ka salakina eta nya pan tipayeun atas ditongengkeun awewe nu turut ka salaki mah bisa ngiparatan dosa indung bapakna eta dina riwayat ninganannya riwayat aya hiji awewe boga salaki cek salakina teh nyi cenah
Akang rek liar wayahna tong ka mana cicing we di imah kecuali ka warung lamun aya perlu gitu meureun. Dina hiji mangsa bapana teh gering. Bapak awewe eta di teang ku dulurna teh eta awewe teh. Neng cenah bapak ente teh gering. Atuh geus tilis lila cenah eta gering teh glongok cenah. Kumaha atunya cenah da salaki kuring teh. Teu aya. Teu ngalongok nepi ka sakarat di teang deui eta awewe teu ngalongok keneh we. Nepi ka maotna eta awewe di teang ke maot di bejaan teu datang keneh ku sabab eueuh salah. Cek ukuran bangsa urang mah bangsa manusia tega cenah eta budak. Bapana teh mimiti gering di bejaan teu datang. Gering parah teu di bejaan teu datang keneh bae. Nepi ka maot di bejaan teu datang keneh bae. Eta sugan budak durhaka cenah jadi kolot. Cek ja kumaha saur Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul mah eta budak awewe kitu teh nya. Eta dosa indung bapana dihampura ku Allah ku ayana boga budak awewe nu taat ka salah. Kudu atoh. Orang boga budak awewe taat ka salakina. Jeung urang ulah pipilueun kana urusan rumah tangga barudak. Kudu justru urang teh kudu nitas taat ka salakina. Wah ada salaki maneh mah teu bener gitu. Ulah digogorek rek bener rek teu bener cenah turut da perintah Allah. Da cek ukuran urang katinggal. Heuh cenah aing nuntutkeun salakina eta salakina ge kitu. Teukeun bae da mata kitu ge meureunna daekeun. Ngantak dikawin oge. Heuh karunya cenah budak teh jeung salakina mah kieu-kieu salakina pas salakina teh galak. Teukeun bae da galak eta kusing salakina. Kitu kuduna teh urang teh. Ulah kieu pas salakina wah geus keur naon buka salakina tinggal wah teu make ilmu eta tah. Nu make ilmu moal. Make ilmu mah hade goreng salakina. Gitu. Ke. Mata cek tadi dia layas tagpiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha. Yakin mang mentakeun hampura limar'ati ka awewe keur awewe eta muti'ati anu awe nu mana? Muti'ati anu turut li zawjiha ka salakina eta awe. Saha nu mang mentakeun hampura teh? Naon mang mentakeun hampura teh? Atoiru pirang-pirang manuk. Ari manuk geura sok aya sabaraha hiji manuk. Teu warauh loba manuk nu teu arapa. Di Indonesia tong lihat di urang kieu di dieu lah. Manuk naon wae? Piit, keting, manuk sabu, dikukur. Loba nu teu apalna we nya. Eta manuk teh mang pentakeun hampura ka Allah keur awewe anu taat ka salaki. Awewe nama di mana teuing minta hampura ka Gusti Allah. Tapi manuk mah mentakeun hampura. Nah mang mentakeun hampura. Pan diperintah ku Allah. Keur saha? Keur jalma atawa keur awewe nu taat ka salaki. Jadi awewe nu taat ka salaki. Dan tadi ulang kan? Urut. Sanes Bapak sanes nu tawasulna? Di payun itu sabaraha yoga teh? Sanes? Jadi taat ka awewe nu taat ka salaki mah ku manuk-manuk nu aya di bumi ieu. Maka itu mah mentakeun hampura kan. Gitu. Berarti ganti nomor. Ya ganti nomor. Urang mah entong susah-susah tidak taat teh ka salakina. Gitu. Rek salakina bage, rek salakina galak, rek salakina main judi wae, rek salakina mabok. Beda eukeurna mata kitu kita pilihanna. Ulah pipilueun gitu keun we. Tuturkeun jadi salaki turut kana jadi salaki gitu. Tah nurutna kana jadi salaki dosa indung bapana kaki parata.